Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 25 Februari 2026. Masih dina surat Toha ayat ke 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anati jeung tertunuk atawa tungkul saha kabeh jalma di yaumil kiamah di payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkul kumaha wujuhu pirang-pirang wajah. Teu aya anu nengak seorang oge ku sieun-sieunna nya mayunan hisaban. Baik itu anu rek menang kabagjaan atanapi anu rek menang siksaan. Tungkul sadayana pirang-pirang wajah. Lil hayyi ka Allah anu maha hirup, anu maha hidup, qayyumi saumur-umur selamanya. Allah mah berdiri sendiri, hidup selamanya. Wa qad khoba jeung sanyana khoba geus kacidarugi na man saha jalma hamaladul-man nyaeta hamaladul-man teh anu mikul tanggung jawab dulman kana kadoliman. Jadi dukun nyesatkeun batur, nuduhkeun dukun ka batur, atawa ku urang dibawa dolim eta teh tanggung jawab dina kadoliman. Saterasna wa may ya'ma sing sahaja ma anu migawe minas solihati tina pirang-pirang amal soleh. Soleh solehah itu jalma wa huwa mukmin jeung itu jalma teh mukmin iman ka Allah, ka malaikatna Allah, ka Rasulullah, kana kitabna Allah jeung sajabana. Upami teu iman mah percuma soleh oge. Soleh teh wa huwa mukmin bari itu jalma teh kudu iman. Fala khaufun teu aya kakawatiran atawa teu aya rasa sieun itu jalma-jalma dulman didoliman tina pahalana. Wala hodman jeung teu bakal dikurangi saeutik ogenan tina pahalana tina ganjaranna, malah mah dilipat gandakeun. Saterasna wa kadzalika jeung kitu pisan naon azalna kami geus nurunkeun hu Quran ngalangkungan malaikat Jibril ditungsurkeun ka Kangjeng Rasul. Quranan ari itu Quran teh Arabian ku basa Arab. Jadi naon sababna turun basa Arab? Sabab lungsurna di jazirah Arab. Ongko kosakatana basa Arab mah kaya. Ogenan dianggona ku seueur negara, langkung 22 negara nganggo basa Arab. Wasarrafna jeung ngajelaskeun kami saur Allah fihi dina eta Quran minal wa'idin tina pirang-pirang ancaman, ancaman neraka, ancaman siksaan ka jalma-jalma kafir jeung dolim jeung nu mujrimin. Supaya kumaha la'alahum supaya itu jalma-jalma yattaquna jadi jalma anu takwa. Au hadisu atawa nimbulkeun itu jalma-jalma lahum pikeun anu kafir, pikeun anu dolim, dzikron jadi pelajaran atawa jadi penerangan pikeun jalma-jalma anu teu uningaeun kana Quran. Saterasna wa ta'ala mangka maha luhur Allah, Allahu tegasna Gusti Allah, Al-Maliku maha raja Allah itu, maha kerajaan. Hakko anu bener-bener kerajaan nu teu tiasa disentuh ku manusia. Hakko anu wajib disembah, wajib diibadahan nyaeta Gusti Allah. Wala taj'a jeung ulah rurusuhan anjeun bil Qur'ani kana maca Quran. Min qabli ti samemehna ayyuk do disampurnakeun ilaika ka anjeun wahyuhu tina wahyu Quran. Tah kitu. Jadi mesing urang ge ayeuna sami kapungkur ditegurkeun ka Rasul ulah rurusuhan maca Quran,
urang ge macak urang teh kudu nyase tartil sesuai jeung madna, sesuai jeung makhrajah hurufna panjang pondokna kedah sesuai. Jadi kedah aya ilmu na sami saterasna. Wakul jeung bejakeun ku anjeun Muhammad, Robbi duh pangeran abdi, zidni tambihan ka abdi sayayana, ilman kana ilmu nu manfaat. Jadi mun dina doa mah sok ditambihan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ya Allah paparin ka abdi ilmu anu bertambah oge paparin ka abdi rizki kepahaman. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.